Halo guys. Halo, selamat jumpa ya. Assalamualaikum. Wah, ya ningali. Dek. Bukan. Mantap, boy. Cai. Bukan. Seperti ini kehidupannya, Wak, di lembur. Apa nama ya masih benar-benar alami, mantap dan nikmat ini, masih bersama gula aren. Kemana sih akang naya kayak orang pangian lah. Wah. Oh. Aduh, getol ya. Dah, Bang. Aduh. Hah? Apaan mah kita ngopi? Ini non bonteng nih teh. Anjir, bonteng tuh. Bonteng, Pak. Nah, seperti ini. Kalau bahasa Indonesianya teh berarti non ketimun mentimun. Itu euy. Tah. Domba-domba na. Gimana na? Mantap. Posisi sia. Pokoknya mah maneh kalian semua wae bakal kabita ngan aing teu bisa lempang. Aduh. Nah, kesini wae. Cenah si Akang erek etakeun. Ieu euy. Wah, salah jalan deh euy. Kacang tuh, anjir, mantap. Masih banyak saung-saung di bawah. Kemana sih teh, Kang? Si teh kemana? Oh. Tara kadenya? Sok kade tara? Sok. Kemana Mang Jaya? Penyaringannya. Non. Moal. Ini arah lu sih dia menyadap teh. Hari ini deh kah? Di lembur masa. Oh iya. Seberapa tanggal itu? Dua si kita, dua lodong. Salodong nanti pinuh-pinuhnya. Dan kamu lawan langsung hujan warnanya. Hah? Minyak.
Nyen saung ini mah. Oh. Isuk mah. Kerja di kota ya makanya. Hah? Kerja di kota. Balik ke lembur. Udah Kalau mau kenapa aku? Berahnya di lembur mah. Tih cilih rang panon kamu di nu tempat kieu mah aduh. lain yang ke kota. Bosan. Rungsing di kota mah. Kan Akhirnya di lembur aing. Ari kota mah wayah kita aduh geus paranas ceuli dah teh geuna. Di lembur mah aduh adem teh. Ngaliwat dah aduh resep ya. Berangnya lohornya. Ke mana? Kayak berang kade orang ngelewat ah. Tempat ngopi guys, penongkrongan mantap hidup ya. Iya tempat muput lodong tah, tempat muput lodong eta. Cek perapian. Karek nasakan gula oke guys. Wah, lur tetangga. Skill. Dan ini adalah alat-alat tempur buat nyadap dan lain-lain alat tani-tani semua guys. Wah, lur tetangga. Ini namanya lodong. Kalau di kampung lodong, kalau di Jawa Barat lodong buat nane lahang atau nira seperti ini. Nah, ini posisinya ditongengkan biar garing, kurang lebih seperti itu.
Justru orang maningan kakarek aya Agustus ya. Wah, asal mangih naon nih. Dari kota mah asa mangih kabungah kitu eueuh. Asal lempenge ngan polusi heueuh anak eta. Seteng jajan lieur. Nah, proses naon sih Mang teh? Oh, ngercaya temannya. Tapi paragian naon sih teh? Muputnya uput lodong. Dek naheur cai wa euy, naheur cai. Orang ngopi ketang heueuh poho aduh. Payung itu tuh. Ciranca tadi ya. Naon di teh? Cir Ciranca itu ngalacai ka jangkokot. Bagoy minyak. Tanu kopi dia. Astagfirullahaladzim. Orangnya di lemur anu cai-cai itu eta mang saraat teh jadi kali itu nih. Geus mulai leutik. Mun lamun sungai tah masih kenayaan saware ngan mulai laleutikeun. Ada cara di pabungtun, kudu jeung nini megang. Tuan jeung nini na. Saurang mungkin saurang kedorong nini. Dua nana yang tereh. Dua nana yang tereh. Hah? Hah? Saya tali jukut dah. Saya tali jukut. Ya, abung kamari nyangka. Periksa ke nalasok nu mana? Kira-kira demen. Anu gacor nama anu bodas, gacor pisan mah. Dan anu hideung mah turunan ieu Garut, anu kecek ieu Baskeran. Aya bisa yang gacor pisan aya ieu. Garut Jawa. Ayah hayam liwat mana hayamna eueuh. Pates ayam liwat mah. Pates foto. Tah lauk mah Hayam liwat, hayam liwat. Nyebor atau nyiram bibit-bibit ponteng mentimun gai. Genahnya berak deket. Hah? Hah? Oh, eta. Tinggal ngoerkeun ah. Genahna.